Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastabdi Tiara Restu Syahrilani ti kelas 11 MIPA 8. Ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana di kesempatan ieu urang sadaya dipasihan sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu heula pakulawargana sahabatna urang sadaya salaku umatna nu insyaallah taat kana ajarana. Amin ya rabbal alamin. Dina deungeut ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu jejena ngeunaan teknologi. Teknologi pikeun kahirupan penting pisan. Kusabab urang salaku generasi anyar kedah tiasa ngawasa bidang sainjeng teknologi. Kusabab urang tiasa ngawasa bidang sainjeng teknologi, urang tiasa nyiptakeun teknologi anyar ti zaman ka zaman. Urang tiasa nyiptakeun teknologi ti manual ka teknologi anu modern. Teknologi zaman baheula jeung zaman ayeuna beda pisan. Kalaya nyiptakeun teknologi anyar, pamakaran teknologi teh beuki canggih. Urang nyadak contoh hiji, alat komunikasi zaman ayeuna nu tiasa disebat telepon seluler atawa HP. Telepon seluler atawa HP mangrupikeun alat elektronik anu dianggopikeun alat komunikasi jarak jauh nu dilengkepan ku jaringan internet. Zaman baheula jeung zaman ayeuna mun bade komunikasi jarak jauh teh hese pisan, kusabab zaman baheula mah can aya anu namina telepon seluler jeung HP. Ayana nganggo surat. Surat eta teh dikirim ka kantor pos. Satos eta surat bakalan sumping dina sababaraha dinten dibagikeun ku tukang pos. Dina zaman ayeuna surat teu diperiogikeun deui. Mun urang bade komunikasi jarak jauh, urang ngagaduhan aplikasi anu sok disebut pesan atawa WhatsApp. Contoh sanes teknologi anyar ti zaman ka zaman sapertos listrik, kendaraan atanapi transportasi jeung teknologi canggih lainna nu aya di zaman milenial. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur ku abdi. Hapunten bilih aya pacariosan anu kirang merenah kana manah, rupina eta sadaya kalapatan teh ti abdi sareng sadaya kaasayan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.